Wilujeng enjing barudak sampurasun. Hidup we ieu urang diajar basa Sunda sok buka buku paketna halaman 38 nepikeun ka halaman 40. Dina halaman 38 nyaeta bagian A ngaregepkeun carita. Tadi hadap aya carita anu judulna Sono Kanu Jadi Lanceuk. Di dieu ku Bapa rek dibacakeun heula sakedik isi carita eta, terus ku barudak dibaca deui, dipahamkeun deui, terus dihafalkeun deui naon wae isi carita eta. Terus dilanjut ke halaman 40 nyaeta bagian B ngajawab pananya. Tadi didinya ya 10 pananya sok barudak dijawab. Di dieu ku Bapa rek dicaritakeun heula anu judulna nyaeta Sono Kanu Jadi Lanceuk. Rini masih kelas 4 SD boga lanceuk hiji, umurna saluhureun 4 tahun. Wastana teh Teh Irma teh sakola kelas 2 SMP. Teh Irma di sakolahan pinter, loba babaturanna nu rasepeun. Di bumi oge Teh Irma mah rajin, boh beberes, boh mantuan masak ibu, ibadahna oge getol, saum Kamis, oge tara kalangkung. Rini sareng Teh Irma bobona sakamar, nyimpen bukuna oge saeutik duaan. Pami aya PR nu rada sesah Rini sok naroskeun ka Teh Irma. Hiji waktu Rini ngarasa ngewa ka Teh Irma sabab sok nitahan wae aya miwarang nyandak erat, nyandak buku atanapi barang peser ka warung. Teh Irma mah abdi pan nuju nongton TV ke sakedap deui, nuju rame ceuk Rini ka Teh Irma. Teh dari Nima huyoskeun engke ku Teh Irma moal diwartoskeun deui mun aya PR. Pek weh Teh Irma rada ngancam ka Rini. Tah kitu isi caritana teh, sok barudak dibaca deui, dipahamkeun deui. Terus jawab tah pananyaan nu dina halaman 40 anu bagian B ngajawab pananyaan hiji nepi 10. Tah mun tos beres ngerjakeun soalna hiji nepi 10 kirim ka WA Bapanya jawabanna lewat Japri. Oke, nuhun.